Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kudel Channel itu ya. Kali ini pagi-pagi gitu ya, saya jalan-jalan di pinggir sawah. Seperti biasa lagi niis. Sepertinya ada orang di atas di sana. Tas nempo anu keur ngored tuh kan, ngored mesin ka denge teh sana. Urangnya tas di ditu. Ayeuna keur berjalan untuk pulang anjir. Bang! Bang! Itu si ompong atau lain ya? Lain sih anak. Jalan terus jalan. Panas. Perjalanan ini jangan tutut orang teh euy. Ulah make sarung tuh euy. Kali ini euy. Cuang menjelajah mencari tutut. Apakah ada tutut di sini? Apakah tidak? Kita cari tutut. Di manakah suara? Oke, kita jalan-jalan lurus jalan. Wih, ada manuk, guys. Tuh, manuk dia hibar. Langsung suang diuk dina saung. Suang niis mangi di saung. Ya saung iya ya Allah, saung nak ketinggali Allah. Jadi dia heula. Nyantai heula. Niis heula. Aduh, ngeunah ka cida. Jadi di lemur urang mah kieu. Eueuh kagiatan teh lelempangan urang teh lah ka mana we ka kebon, ka sawah. Nempo sapi. Bantuan kolot gitu nya, ka mana we kitu nya. Diajar, pengen diajarin namun keur daek kitu nya euy. Keur hoream mah hoream we diajar. Tuh, kumaha endahna tuh. Tuh sawah itu balong tuh. Jadi berjalan-jalan we menikmati alam gitu nya, mumpung di urang mah alamna lega kene kitu nya, loba pohonan kene tatanggalan. Jadi lamun teu dinikmati teh lebar gitu nya. Anu di kota gen hayang nempo kieu sut ka desa-desa teh nya urang nu orang desa jadi gengsi embung ka saha sebenarnya mah kudu leuwih gitu nya orang Sunda mah kudu leuwih semangat leuwih happy gini udarana seger kene kitu na loba tatangkaleun jadi ulah sok loba ngeluh lain ngeluh orang Sunda mah kudu semangat gitu. Ayeuna teh itu ieu teh kebon kene ayeuna teh naon tuh dituluykeun urang can mandi ieu isuk kene ya. Geus bau domba dengan nyabak domba bit. Aduh. Make sarung kene kieu siga pasantren santri urangnya di tempat-tempat teh. Itu tadi di tetan untuk keluaran tangga siga si ompong tapi di geruan teh menembalan. Sahanya. Aduh, parah sekali ini. Ngomong naon deui urang bingung gitu namun kita jadi lah pokoknya mah menikmati alam gitu. Vlog kali ini urang keur menikmati alam di saung mun bisa mah bari ngopi udud nya mah puasa tapi puasa jadi kudu tamatnya ulah nginum ulah udud ulah segala kudu tamat puasa piraku tuh tamat puasa mah era ku budak leutik kitu nya geus gede kieu. Tuh sakali deui ieu spotna spot nya ngomongna teh sok jadi salah urang maksudnya. Vlogna teh sok ngacamblung ka mana daek teh kos batur-batur mah vlogna teh aralus aiwing mah butut lah geun bae sakieu ayana nya. Tong di aya-aya syukuri apa yang kamu bisa. Ulah sok hayang kos batur ai teh begung mah jedog we kitu nya. Pokoknya tuh ningalikeun itu tah pemandangan sawah tuh ka tuh sawah sakulilingna tah. Tuh, ieu balong. Mun bisa ngaliwat tah tinggal nguseup kitu nya hayang jatet da balong si Ua. Alah. Nguseup mending nikmat di kampung mah. Eueuh lauk teu kosi meuli aya balong. Hayang cau teu kosi meuli aya tanggal cauna anu batuna. Melak tang hayang kalapa dogan tinggal naik kitu nya di kampung mah ngeunah tapi euy. Jadi orang Sunda teh jadi lah pokona mah kudu semangat orang Sunda mah sagala aya kitu nya. Di alam na teh geus can kota mumpung can jadi kota kitu nya. Disukan mah meureun beak ieu teh da dipake perumahan da beki rea ke mah. Saeutik beki beak ku tante nya. Astagfirullahaladzim pokona mah lah ngaranegeun perjalanan hirup kitu nya. Aya wae peh mah. Nah, gitu aja vlog curhatan Aji gitu ya kali ini konten kali ininya.
urang ngupload teh sok kadang-kadang teu ngomong da lieur ngomong naon deui nya pokona ngupload aya video ngapain diupload nya nu nempo hatur nuhun tos ningali kitu nya tong oge nya subscribe gitu nya ame beuki ngalobaan subscribe nya ame urang resep kitu nya berkaryana jeung tong oge follow IG-na ada jikunnya gitu hatur nuhun ka urang Sunda ka urang mana we sa Indonesia sa luar negeri hatur nuhun antos ningali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.